Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asmana Allah nu maha murah nu maha asih. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkah Allah dina cepengan anjeunna sakabeh karajaan sarta anjeunna maha kawasa kana sagala perkara. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Anu ngayakeun pati jeung hurip pikeun nguji maraneh saha ti antara maraneh anu paling hade amalna jeung nya anjeunna anu maha gagah maha ngahampura. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Anu geus ngayakeun langit 7 lapis maneh nenjo taya keteberesan dina dadamelan nu maha murah ku kituna prageura tenjo deui naha maneh nenjo cacadna. Thumma rji'il basara karratayn yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Tuluy prak tenjo deui tan wande tenjoan maneh teh bulak-balik kitu keneh teu manggih nu cacad taya hasilna. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Jeung saestuna kami geus mapaesan langit dunya ku bentang-bentang jeung kami ngajadikeun bentang-bentang pamaledog ka setan jeung kami nyawiskeun siksaan nu ngentab-ngentabikeun maranehna. Walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Jeung salawasna pikeun jalma-jalma anu kalupur ka pangeranna eta tempat mulangna teh. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Upama maranehna digebruskeun ka dinya maranehna bakal ngadenge sorang ngaguru sabot eta neraka ngagolak. Takadu tamayyazu minal ghaidhi kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Meh jumegur bakat tingku ambak saban-saban kadinya digebruskeun saabrulan nu ngajaragana ngagorowok naha hanteu kungsi datang ka maraneh nu ngawawadianan. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Pok maraneh ngajawab bener geus datang ka kaula sararea anu ngawawadianan tapi ku kaula sararea dibohongkeun sarta ceuk kaula sararea teh Allah henteu nurunkeun naon-naon saestuna taya lian arandika mah aya dina kasasaran nu kabina-bina. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Jeung maranehna nyarita upama kaula sararea harita ngaregepkeun sarta ngagunakeun akal mah tan wande kaula sararea teh moal aya di golongan ahli neraka sa'ir. Fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Nya maranehna teh ngaraku kana dosana kacilakaan pikeun ahli neraka sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun saestuna jalma-jalma anu sieun ku pangeran kalawan goib pikeun maranehna pangampura jeung ganjaran nu gede. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih
إنه عليم بذات الصدور. Boh diharewoskeun boh ditarikeun oge omongan maraneh teh saestuna anjeunna maha uninga kana eusining dada. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Nah pangeran nu ngayugakeun teh hanteu uningangeun padahal anjeunna nu maha latif nu maha waspada. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Nya anjeunna nu geus ngajadikeun bumi jadi hampang pikeun maraneh jung geura arindit kasuklakna kasiklukna jeung pek geura dalahar tina rezekina sarta nya ka anjeunna ngajugjug. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. Nah maraneh ngarasa aman ku siksa anu kawasa di langit nu bakal ngabebeskeun maraneh kana jero bumi tuluy ujug-ujug eta bumi teh ender. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. Atawa naha maraneh ngarasa aman tina siksa anu kawasa di langit nu bakal nurunkeun hujan batu ka maraneh jeung mararaneh bakal nyaho kumaha buktina pangwawadi kami teh. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. Jeung saestuna jalma-jalma anu sahareulaeun maraneh geus ngabohongkeun rasul-rasul ku kituna bisa kumahaeun teuing bebendon kami teh. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. Jeung naha maraneh nahan teu narenjo kana manuk-manuk nu haliber luhureun maranehna anu ngabeberkeun jeung ngalingkupkeun jangjangna hanteu aya anu bisa ngahalang-halang maranehna anging pangeran nu maha murah saestuna anjeunna ningali kana sagala rupa perkara. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. Atawa saha pijalmaeunana balad maraneh anu bisa nulungan maraneh salian ti pangeran nu maha murah taya lian kapirin teh dina kaayaan katipu. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. Atawa saha pijalmaeunana anu bakal mere rejeki ka maraneh upama seug anjeunna nahan rejekina jeung maranehna tonggoy dina ngaliwatan wates-wates jeung beuki jauh tina hak. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. Nya naha jalma anu lempang nangang srod ku beungeutna leuwih meunang pituduh batan jalma anu lempangna ngagandeang dina jalan anu lempeng. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Pok caritakeun nya anjeunna anu ngayugakeun maraneh turta pangdenge jeung panenjo katut hate pikeun maraneh tapi saeutik pisan maraneh muji syukur. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. Pok
caritakeun nya anjeunna nu geus ngajadikeun Arandika di bumi sarta nya ka anjeunna Arandika bakal dikumpulkeun. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Jeung maranehna bakal nyarita iraha tumibana eta janji teh upama nya mah Arandika jama-jama nu balener. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. Pok caritakeun saestuna pangaweruh perkara eta mah ngan di Allah jeung saestuna taya lian kaula mah ngan jadi tukang ngawawadian anu tetela. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. Nya barang maranehna nenjo siksaan eta teh geus deukeut reup we geuneuk maleuk-meuk beungeut jama-jama anu kalupur teh sarta dicaritakeun nya ieu perkara anu kungsi ku maraneh dipenta teh. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. Pok caritakeun kumaha pamanggih Arandika kumaha upama Allah nyelakakeun kaula katut jalma-jalma anu tarumut ka kaula atawa upama anjeunna maparin rahmat ka kaula sararea nya saha anu bisa nyalametkeun kapirin tina siksaan nu peurih. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. Pok caritakeun nya anjeunna nu maha murah kaula sararea ariman ka anjeunna sarta nya ka anjeunna kaula sararea tawakal nya Arandika bakal nyaraho saha anu merenah dina kasasaran nu tetela. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Pok caritakeun kumaha pamanggih Arandika upama cai Arandika jadi nyerep ka jero taneuh nya saha anu bisa ngadatangkeun cai ngocor ka Arandika.